hirup urang ge teu kahati ku akal jujur. Pernah teu ngalaman hirup di jero beuteung indung? Hei Bu, pernah teu ngalaman hirup di jero beuteung indung? Pernah teu? Bara bulan? Jawab mumun, bara bulan? Sugan bapak-bapak apal, udah sering ngalongok. Bara bulan Bu? Bener, 8 bulan bener. Coba itu, ibu hamil sabulan, geus aya eta orok. Berarti bohong sia. Ya aya PR sabenerna jang urang nu jadi kolot, nu jadi indung bapak kuningali zaman ayeuna. Loba budak mulai gara roblog ka indung bapak, loba kolot nyareri hate ku anak, bener? Loba murid carulangung garoblog ka guru, loba guru nyareri hate ku murid, bener teh? Gara-gara naon Asep ku zaman ayeuna jadi kieu moral barudak jauh tina didikan keimanan. Geus loba kolot teu peduli karena pendidikan agama barudak. Beda jeung kolot baheula. Budak can datang 3:30 asar disiaran ka mana-mana, sieun budak teu salat asar. Jam 5 can balik budak disiaran ku indung bapana, sieun teu ngaji ka kiai. Ayeuna mah lain kolot ayeuna mah. Hokna hok ka kotor. Nitah budak zaman ayeuna lain nurut meurepan. Beda jeung baheula. Nyai ka dieu gerakeun ka warung nya beulikeun cabe jeung tomat marek nyambel. Teu loba tatanya budak baheula mah indit ka warung. Ceng ka dieu beulikeun bako jeung pahpir jeung daun kaungna abah rek ngarokok. Baheula mah bako daun kaung pahpir. Indit budak ka warung. Sok nitah budak ayeuna. Mantak nyeri hate. Bener? Ceng ka warung gerakeun beulikeun samsu abah rek ngarokok. Malah ngagerung-gerung motor hareupeun bapana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra thumma urija ila sidratil muntaha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu fil islam bimanzilatir ra'si fil badan. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu penata acara nu kusum kuring dihormat bil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar masyarakat Kampung Ciparai, Desa Cigoong Utara, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Hakikat izin Allah, wasilah sababiyah, ieu acara bisa terlaksana sabab aya proses nu dilewati ku para panitia. Naon prosesna? Perjuangan jeung pengorbanan. Naon perjuanganana? Geus kebel sataun panitia nyerian ieu tanggal. Eta perjuangan teu ngadadak.
hiji perjuangan anu alus geus baheula kahalangan ku corona terjadi nepi ka aing bangkrut proyek leungit kabeh ngarep-ngarep nu paeh eueuh sakalina aya nu paeh ulah ditahlilkeun mengundang kerumunan lapur deui bae eta perjuangan disusul ke pengorbanan. Naon pengorbanan aya panitia? Harta, tenaga, pikiran. Harta dikorbankeun, aya tenda, aya panggung, sound system, kameramen. Ieu lain nu panitia nu batur. Geuning dipasang di dieu bari ngahalangan ka nu hadir deui. Ieu salah strategi kamera ieu. Kudu bisa ngatur strategina supaya teu ngahalangan nu hadir gitu. Nagoge nepi ka subuh sia di dinya. Atuh nu kahalangan tuh ibu-ibu nyiaran beungeut aing mana nu di deuleu jubur kameramen bae eta tadi. Sekarang ngeuh ayeuna mah sia nya. Tadi meureunna nu diburi di ditu kieu sanu tampil nu kadeuleu jubur di jubur kameramen. Jam geus 7 poe can mandi-mandi eta. Iya nu batur geuning dipasang di dieu pan dibayar make harta saha para panitia masyarakat di dia harta dikorbankan encan petasan dia make aya gemah petasan segala rupa sieun bae aya harga aing eleh ku petasan jadina ari petasan paling geus ada 10 menit kadengena tapi nasihat agama bisa seumur-umur kapakena lain betul-betul sia duit aing di kana petasan kan buah-buaya udah curiga ini atuh meuli petasan 5 juta ustad mimpin tahlil 50.000 goblok gitu jadi mulia keneh petasan daripada kiai ya kudu demo para ustad ya ka tukang petasan. Harta dikorbankan, tenaga dikorbankan. Para pemuda masyarakat kabeh bebantu ngorbankan tenaga ngabenahan ieu tempat supaya nyaman nu hadir. Ibu-ibu teu katinggalieun ngorbankan tenaga keluar kesang nyiksikan bawang, masak, ngagoreng lauk. Yang saha? Yang kiai. Coba geus bieu karasa ku aing. Nyayur asem segala rupa. Tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan. Sieun teu jadi ieu acara. Dag digdu pikiran panitia, mun teu jadi bahaya deui bae. Sieun kori teu datang, sieun Asep Mubarok teu datang. Geus nyebar ka mana-mana ngondak Asep Mubarok datang henteu, panitia nu digebugan ku masyarakat. Ya iya, sabab ai rajaban melain hajat pribadi, hajat masyarakat. Hajat sakampung lamun hajat pribadi nyunatan ngawinkeun ngayakeun pangajian kiaina teu datang nu isin sakeluarga nu hajat tapi lamun rajaban kiai teu datang salembur milu isin wirang bener jeung lamun hajat masyarakat rajaban seperti kieu maaf sok terehkeunna kana fitnah sabab masyarakat kabagi dua aya nu pro aya nu kontra ka panitia lamun kori teu datang kiai teu datang pan anu pro mangupahan bae sabar tawakal ieu mah ujian ka urang tapi anu kontra lain deui mu puas hakan ku sia ngomong ngondang Kiai Asep Mubarok datang henteu panggalakna mantak aing teu percaya si eta jadi panitia mus mau galak teu mere deui teu udunan pisan biasana panggalakna eta nu pelit gitu tah jadi tanggung jawabna berat lamun rajaban sabab hubunganana jeung masyarakat makana kudu bener-bener tanggung jawabna aneh rek rajaban rek puasa ya wabah naik giliran rek tahun baru ngadadak eueuh saeutik
Ya Allah ya Rabbana. Beban pikiran, korban pikiran. Sieun teu jadi acara, sieun teu diizinan. Tapi tetap Indonesia termasuk ranking kelima sadunia nu mampu ngusir corona. Bagus, sabab aya ikhtiar. Dan diwajibkan ikhtiar. Hasil teu napan pasrahna ka Allah. Sabada ikhtiar. Naon ikhtiarna? Tilu MT apan cek pemerintah ta. Naon tilu MT? Da kula ge boga babaturan di petugas gugus depan. Sok ngelingan bae tiap apoe. Ngaji ka mana ayeuna? Banten Rangkas. Hati-hati 3M tetap dijaga, ikhtiar mah kudu. Naon 3M? Mencuci tangan. Geus bieu aing nyatu. Ngumah leungeun dia geus. Nu kadua jaga jarak Kiai. Ya iyalah aing ceramah jaga jarak. Can pernah ceramahna tonggong ini. Atuh heuh sabaraha meter. Nu katilu masker Kiai aya di jalan mah dipake tadi sieun aya operasi. Ceramah mah teu dipake nya. Kagok aing ngomong na make masker. Yang khusus maskerna, nangin pamajikan aing khusus. Atuh pamajikan aing amanat. Awas beuy, ulah meuli masker di mall, tah umi geus bikin, sok pake dipake geunaheun. Ngokopnya, kutang pamajikan digunting sabeula. Atuh coba bawa tuh bapak, saya balik Pak, sok ayo balik Raja Bandi mah nyarieun nya maskernya. Kutang pamajikan gunting nu teu dicuci 3 bulan eta teh. Dipake modar langsung. Virusna leuwih ti corona eta iya amit-amit. Eta salah satu ikhtiar. Tapi hakikat ikhtiar nu sabenerna nyaeta ngayakeun pengajian ngadua ka Allah. Dibacakeun ayat Quran, dibacakeun sholawat. Lamun di hiji tempat, di hiji majelis dibacakeun Al-Quran, dibacakeun sholawat ka Kangjeng Nabi, maka kontan Allah nurunkeun ribuan malaikat rahmat hadir ka eta tempat. Arek naon eta malaikat rahmat hadir? Nurunkan rahmat jeung karidhoan Allah lain ek nurunkan wabah justru rek ngusir wabah. Alhamdulillah. Makanya ieu Rajaban sing jadi obat khusus yang para panitia, yang orang kampung Ciparai, yang nu halaladir ayeuna. Mudah-mudahan sing dijauhkeun tina wabah, sing dijauhkeun tina musibah, disalametkeun dunya jeung akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Segala rupa pengorbanan para panitia baik harta, tenaga, pikiran mudah-mudahan sing jadi tabungan amal soleh. Ekonomina, rizkina, usahana urang dieu mudah-mudahan sing leuwih berkah jang bakal ibadah. Anak-anak urang nu masih kadang ngalalangkur can boga pagawean ku barokah ngagungkeun Isra Mi'raj Nabi. Sing geura-geura dibukakeun tempat pagawean anu berkah jeung halal jang bakal ibadah. Anak urang anu keur gararawe sing leuwih berkah gawena. Anu keur sarakola khusus nu mara santren sehingga hasil ilmu anu manfaat fid dunya wal akhirah. Wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadaya nu sami nafahadir haflah mubarakah. Anu kukula dihormat mudah-mudahan sing diparanjangkeun umurna. Oke ka aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nu sami kusim kuring dihormat. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dipayun mang orang sami-sami manjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kalujengan bagi tetap salawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para dzurriyyah-dzurriyyahna, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'u tabi'in, ka para ulama-ulama sholihin, katut ka para pengikutna, khusus urang nu hati di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dia aya bender dijeblageun ngan digigir jadi teu kadeuleu tidinya. Tapi bagus ieu panitia. Kakarak aing manggihan bender panggung ditundana digigir lain di dieu. Jadi kamera ge neangan kudu kagigir lah ka dieu. Maksudna bagusna naon? Ya karak manggi. Seumur aing ceramah kakarak aya bender di gigir panggung. Tapi ya ide bagus justru. Naon bagusna? Berarti secara tidak langsung panitia masang bender lain ngan sakadar hiasan dinding panggung, tapi jangan ngabejaan mubalik. Bisi mubalik teu nyaho lemurna, teu nyaho temana, mubalik ulah nyieun tema sorangan, ulah nanyakeun lemurna naon, baca bae ku sia tah digigireun si aya. Hebat ya panitia. Jadi kula teriwe, teu haliwun yang kan alamat geus aya alamatna. Atau tema geus ngejeblak tuh.
cerdas ya panitia ya. Jadi baligo nu ngajeblak na panggung lain hiasan dinding panggung da teu make nu kieu ge jadi bener. Tapi kunaon dipasangkeun panitia nyieun jasa. Nyieun jasa naon Asep? Mere jasa ka kiai kamu balik. Itu besi gempa aing malain. Kana naon? Gedar-gedor kana jumur aing leuwas. Percis indungna. Diuk ceng, diuk, sok diuk di dinya. Ameh saroleh sok dariuk. Ya kula yakin ieu di antara nu ngariung ya bakal jadi mubaling ke ya. Atuh jadi saingan aing si angke. Ya, marah santren kayaknya. Arek mas santren. Meh jadi kiai sia nya. Gitu. Bejaan nu bapak sia, carekan ku si angke. Kon non sia bapak teu bisa ngaji gitu. Aing bisa ngaji, wis eleh bapana. Sia nu menang cai. Jadi poho aing nepi ka mana tadi? Tah eta ieu bener. Lain kan sekadar hiasan, tapi panitia mere jasa, nyieun jasa. Jasa kasa Asep Mubarok. Asep Mubarok, tong tatanya ka panitia, tah teh mana aya tinggal baca bae. Atuh panitia geus nyieun jasa ka kula ge kudu ngabales jasa. Kula ngabales jasa ka panitia. Lamun batur nyieun hade, urang ge kudu nyieun hade. Jadilah orang yang baik. Mana orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Benar? Sing bisa nyieun jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Tong suat-suit geus konser bae sia. Da ieu biasa tukang konser nu kieu. Tukang lalajo organ nu kararieu. Makana kula rek ngabayar jasa panitia. Ngabayarna kumaha ngabalesna? Atuh bacakeun bae ameh bungaheun panitia. Ceuk panitia teu mubadir aing nyetak baligo, ternyata dihargai. Ku dibaca. Ayeuna orang baca. Dia kalimat peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Melalui Isra Mi'raj kita jadikan salat sebagai sarana pembentukan akhlakul karimah dan mempererat ukhuwah. Kampung Ciparai, Desa Cigoong Utara, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Qori Nasional Kiai Haji Zuhaimi Angga. Qari'ah Khairul Lail, Musalla Al Muawwanah. Mubalig aing. Aing saha deui? Awas setengah dukung aing. Di dia aya kalimat peringatan Isra Mi'raj. Cekula sering ngabahas kalimat peringatan memilu bae. Rek muludan rek kerajaban, milu bae ta peringatan. Datang muludan peringatan Maulid Nabi, datang Rajaban peringatan Isra Mi'raj, datang Muharram peringatan tahun baru Islam, datang Ramadan peringatan nuzulul Quran, peringatan. Mimilu bae ta kalimat peringatan. Kunaon kalimat peringatan memilu bae? Sabab kalimat peringatan kalimat anu punya makna khusus. Naon maknana Asep peringatan? Hiji, kalimat peringatan boga makna aya nu diinget-inget. Dua, kalimat peringatan boga makna aya nu diingetan. Tilu, kalimat peringatan boga makna aya nu boga ingetan. Tilu makna peringatan, hiji aya nu diinget-inget. Sanu diinget-inget? Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad. Saha nu diinget-inget? Kangjeng Nabi Muhammad. Nah maka diingat-ingat supaya tambah kekuatan iman cinta orang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyontok kana akhlak mulia na Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya orang diingat-ingat ku Nabi ke di poe kiamah menang syafaah na Kangjeng Nabi Muhammad. Hiji makna peringatan. Nu kadua makna peringatan naon? Aya nu diingetan. Saha urang nu hadir. Nah orang make kudu diingetan sabab orang baru masa sok jadi jalma pohoan. Bener. Tahun-tahun kamari orang sering rajaban, kehalangan ku corona jadi pere. Sok rajaban pandi dia seringnya kiai ngebahas naon? Poho kitu we geus tong lila ngahuleng. Gampang jawabanana pohoan. Makanya tahun ayeuna rajaban deui sabab nu tahun kamari pohoan itu kan simpel. Tere palalinter teh. Lumayan boga dalil goler.
bisa aja jelema anti rajaban nanya di jalan kak rekamana ngabring rajaban beuki keneh rajaban beuki naon dalilna pohon eta jawaban singkat padat nyeletuk enek nu katilu hartina peringatan aya nu boga ingetan saha para panitia nu ngayakeun ieu acara tandana para panitia masih keneh boga ingetan inget ka saha inget kana jasa-jasa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya untung orang jadi umat Islam. Naon untungna orang jadi umat Islam? Umat Islam adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat anu sejen. Jeung kafir. Orang umat Islam paling naon mulyana orang umat Islam dibandingkan jeung kafir? Orang mah umat Islam diberi modal ku Allah dua daya. Hiji disebut daya fikir akal. Nuka dua edu disebut daya zikir iman. Ai kafir mah modalna hiji daya pikir wungkul akal wungkul iman teh aya. Ai urang mah komplit boga dua aya akal aya iman. Ngan eta dua modal sok mangfaatkeun dina jalurna masing-masing heula. Maksudna kumaha Asep? Kejadian Isra Mi'raj teh lain kejadian biasa tapi kejadian luar. Lamun aya kejadian luar biasa kudu ditarimana make iman heula ulah make akal tapi iman heula. Lamun kejadian nu biasa ku iman ka udag sok ku akal ka udag make akal. Jadi akal fungsina jang ningali perkara nu biasa heula, lamun iman jang ningali perkara nu luar biasa heula supaya mampu ngabedakeun mana nu biasa mana nu luar biasa ulah salah neuleu sabab ayeuna loba jelema salah neuleu nu biasa dianggap luar biasa nu luar biasa dianggap biasa pasir dianggap beas dianggap pasir embe dianggap bikang dianggap embe sabab ayeuna loba bikang doang Aisyah kasaha ceng ka indung lain ulah kitu sa ka indung nyebut embe ulah loba jelema salah neuleu nu biasa dianggap luar biasa nu luar biasa dianggap biasa eta salah makana fungsikeun ieu ayeuna akal heula dites akal urang ya akal aktifkeun bluetoothna urang ngetes akal di Rangkas Bitung aya sungai gede naon ngaranna Ciujung contohna si Asep Mubarok ngendong di lemur nu deukeut Ciujung isuk-isuk si Asep Mubarok ka Ciujung isuk-isuk neuleu di sisi Ciujung sungai Ciujung aya truk keur naikeun pasir 5 menit si Asep Mubarok balik heula ka imah anu deukeut Ciujung geus 5 menit si Asep Mubarok ka sungai Ciujung deui kaget teh kunaon eta truk ditinggalkeun 5 menit geus pindah tempat bisa nyabrang sungai Ciujung pada eta Ciujung cairna keur banjir jero tapi 5 menit eta truk bisa nyabrang sungai biasa luar biasa sing kompak jawabna biasa luar biasa namanya luar biasa pada jembatan anu ngajawab luar biasa berarti bluetoothna can aktif kuotaan nu ngajawab luar biasa berarti ngabayangkeun trukna renang biasa luar biasa naon sababna akal heula fungsikeun pan tadi mah teu disebutkeun jembatanana pan tadi oge ngetes aktif akalna ulah nyebutkeun luar biasa deuleu heula ka belah ditu sungai oh jembatan kira aku truk luncat biasa luar biasa naon sababna tuh aya nama aktif akalna di jalan raya sok aya jembatan aya di hanapeun jalan raya jembatan aya sungai gede aya truk bus mobil bisa nyebrang bisa kok bisa aya naon kaharti teu ku akal atuh ulah nyebut luar biasa aya jembatan ayeuna ulah sungai laut ge disaberangan ku mobil tuh Suramadu bener Surabaya Madura teu perlu make parahu kapal laut mobil motor bisa nyabrang naon sababna aya jembatan biasa luar biasa
nangin jelema leres hiji akal berfungsi ayeuna daya zikir iman ayeuna sok aktifkan bluetoothna ulah lobet ulah loading segala rupa baheula Nabi Musa diudag-udag ku Fir'aun rek dibunuh Nabi Musa lompat kapojokeun Nabi Musa ka Lautan Merah lompat ka hareup Lautan Merah luas membentang balik deui ka buri Firaun jeung tentarana geus deukeut rek ngabunuh rek nyabrang Lautan Merah eueuh parahu eueuh kapal laut rek nyabrang Lautan Merah eueuh peralatan penyeberangan eueuh jembatan rek nyieun heula jembatan pugu jelas harita can aya nu dagang semen mentok Nabi Musa muntang tulung ka Allah ya Rabbi salamatkan kami maka Allah nitah ka Nabi Musa idrib bi asaqal bahra Musa teungeul Lautan Merah ku tongkat anjeun maka diayunkeun tongkat Nabi Musa digebug Lautan Merah jadi belah jalan membentang luas Nabi Musa mampu nyabrang ngaliwatan Lautan Merah tanpa make jembatan biasa luar biasa cek akal luar sabab biasa nama make tapi eta tanpa peralatan penyeberangan Nabi Musa mampu nyebrang Lautan Merah berarti lamun akal ngajawab luar biasa ayeuna dihujah naon sababna luar biasa ayo jawab hah minum Nabi Musa nyabrang Lautan Merah tanpa jembatan biasa luar biasa naon sababna luar biasa naon nu beulah mumun beulah nu beulah bapak-bapak belah dia Nabi Musa nyabrang Lautan Merah luar biasa naon sababna luar biasa ngabelah bisa nyab teu make jembat berarti biasa luar biasa naon sababna luar biasa naon Pak hah ujug-ujug iman naon ujug iman hah nu ngajawab pitulung Allah berarti imanna geus aktif saurang lobana loading Nabi Musa nyabrang Lautan Merah tanpa jembatan tapi mampu biasa luar biasa cek akal luar biasa dihujah naon sababna luar biasa iman naik subhanallah petulung Allah subhanallah iradah Allah subhanallah pekerjaan Allah subhanallah kudrah iradah Allah subhanallah itu kekuasaan Allah iman eta nu ngajawab lamun langsung ngajawab itu pitulung Allah sanu wani ngahujah ka Allah leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun ulah ngabelah Lautan Merah Allah yang ngajungkelkeun Lautan Merah bisa leres subhanallah maka kejadian Isra Mi'raj ku Allah diperkuat ku kalimat tasbih subhanallah maknana eta alladzi asra bi 'abdihi laila wallahu a'lam bimaradih maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya lain biruhihi bi 'abdihi Allah langsung mempertegas dengan kalimat abdun naon hatina abdun teh ruh wa jasadi seorang hamba yang mana ruh dan jasadnya komplit berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj lain ngimpi tapi nyata dialami ku Nabi ruh dan jasadnya berangkat kok bisa iman ngajawab bisa sabab lain kahoyong Nabi kahoyong Allah lain berangkat sorangan diberangkatkan ku Allah kadinya padahal sebagian kecil umat Islam ayeuna bahkan anu akidah teu balalener
cenah Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul henteu jeung jasadna. Lamun ruhna wungkul nu berangkat jasad teu aya atuh jurig. Bener teu? Lamun ruhna eueuh jasadna aya berarti mayit bangke. Iya mah abdun hamba, lamun ngaranna hamba ruh wa jasadi, ruh dan jasadnya ada. Berarti Nabi ruh dan jasadnya berangkat. Sampai Allah mengawali kalimatnya dengan tasbih, mempertaruhkan kesuciannya. Bahwa jelas Nabi Muhammad itu nyata ruh dan jasadnya berangkat. Cek Allah sabab aing nu ngaberangkatkeun, lain berangkat sorangan. Subhan iman sing kuat ulah kabawa ku sakaba-kaba. Sing kuat ahlu sunnah wal jamaah na amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ana ulah ka Isra Mi'raj Nabi diudag ku akal teu karti ku akal, lamun imanna eueuh eta jelema. Ari imanna aya mah naon teu karti ku akal. Ari iman geus narima mah atuh kana akal ge asup. Berarti Nabi nyata, berarti Isra Mi'raj geus boga pesawat terbang encan. Geus boga satelitna jang ka ruang angkasa teu boga. Geus boga duit miliaran dolar jang berangkat ka ruang angkasa teu boga. Geni bisa naon sababna lain kahayang Nabi kahoyong Allah. Lamun geus ngomong kahayang Allah atuh pikeun Allah mah kecil mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pasubhana kan itu na pasubhana. Jalan mungkin ayat berkaitan jeung dadamelan jeung pekerjaan jeung ciptaan Allah, maka aya kalimat tasbih di dinya. Pantas Isra Mi'raj diawali kul kalimat tasbih sabab nuduhkeun kana padamelan Gusti, pagawean Gusti Allah maha segala-galanya. Fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Lamun ku akal wungkul urang teu ngarti langit bisa nangtung. Sok papai di mana tihangna eta langit? Penting aya bulan caang, beurang aya panon poe caang. Sok atur pangneangan keun nyiaran di mana? Stop kontak bulan jeung panon poe. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Bener? Sore-sore hujan raat deui, tuntung di langit aya pelangi berwarna-warni. Cek nu geus rajaban imanna kuat. Subhanallah. Maha suci ya Allah yang telah menciptakan pelangi begitu indah berwarna-warni. Terima kasih ya Allah, aku masih dikasih kesempatan untuk melihat ciptaanmu. Subhanallah walhamdulillah. Eta neuleuh pelangi jadi ibadah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, jangan ningkatkeun tauhid urang ka Allah. Ulah mikir-mikir zat Allah. Ya mah lain neuleuh pelangi can rajaban jelemana eta mah. Begitu neuleuh pelangi, buset. Buset sih eta mah. Kumaha ngecetna? Aisyah mikirkeun ngecetna. Atuh sakalian pikiran ku sia koasna sagede kumaha. Hayo sia. Tanggana nepi teh ka langit ku sia pikiran. Cukup ku iman. Subhanallah. Maaf ibu pak, lamun ek diudag ku akal wungkul, maaf hirup urang ge teu ka harti ku akal, jujur. Pernah teu ngalaman hirup di jero beuteung indung? Hei bu, pernah teu ngalaman hirup di jero beuteung indung? Pernah teu? Bara bulan? Jawab mumun, bara bulan? Sugan bapak-bapak apal, udah sering ngalongok. Bara bulan bu? Bener, salapan bulan bener. Coba itu, ibu hamil sabulan, geus aya eta orok. Berarti bohong sia. Salapan geus kurang hiji tah. Salapan bulan ti mana? Hamil sabulan can aya budak kerak air sperma yang bercampur. 2 bulan geus aya can. Can air sperma diciptakeun ku Allah jadi daging. Katilu bulan Allah nyiptakeun tulang belulang jang muatan eta daging. 4 bulan Allah ngeciptakeun wujud jalma dina rahim ibu. Bener? 4 naik ka 5 bulan karak Allah niupkeun ruh kana eta si janin mulai usik eta budak na jero beuteung indung. Ti 4 bulan naik ka 5 bulan. Bener teu? Aja deh eleh ku aing. Oh berarti tandana aing sering ngalongok. Ayo
sok ribut ka salaki geuning usik eta budak bapada teu geus najong ceuk salakina ngajak futsal tolol di belah mana nyai di Katuhu geus saminggu di Katuhu bae eta tuh lalaki sok tahu eta bapana sudah 8 bulan hamil bapana budak teh dikenca bae geus 3 poe bikang 2 poe derek ngajuru budak di tengah bae bapana budak teh di tengah-tengah bae bencong kira aku budak boroja lahir ini sebel deh amit-amit lamun 8 bulan orok keluar morojol inget hitung ti 5 genep 7 8 salap berarti 5 bulan ngalaman dihirup di jero beteng coba udah gua akal karti teu ku akal teu masuk karti di mana sih ayo budak bisa hirup di jero beteng indung ayo di udah gua akal mah teu ngarti hirup gitu asep hirup berarti ngapan atuh matak hirup kayak ngapan bahkan aya bidan alat modern yang ditempelkan karena beteng ibu nu hamil jangan ngetes suara jantung gini nya deg aya bahkan USG ditinggali na layar TV na budak ngejungkel gitu malik ka dia hirup eta budak berarti udah ku akal rek lewat mana napas eta orok na jero beteng indung ayo sia pikiran emang na beteng indung loba jendelaan jak napas orok kayak gerbang hiji-hiji nege parebut jeung bapakna Allahul Mudabbir Allah yang maha pengatur kabeh diatur ku Gusti subhanahu eta maksudna jadi tina kejadian Isra Mi'raj kula moal ngabahas sebab musabab sabab nu apal sabab iwal tinu ngadamel sabab nyata Allah ngan ku kejadian Isra Mi'raj loba hikmahna jang urang naon hikmahna asep hiji tambah kekuatan jeung keyakinan urang ka Allah subhanahu bahwa Allah maha segala-galanya hiji tah hikmahna nambahan kekuatan iman urang ka Gusti Allah nambahan kacinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sabab ieu dua ngaran teu bisa dipisahkeun leres teh sok syahadat unggul ka Allah teh syahadat ka Nabi teh jadi leres sakumaha ngeunahna adzan eta magrib santri cek kiai santri ceng adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah hayya 'alas shalah didudut eta santri ku kiai cek kiai stop non kiai maaf paingan teu connect pasportna kurang maksudna kiai Aisyah biasa sorak mah ngeunah enak ngan sia licikuna syahadat ka Allah wungkul teu syahadat ka Nabi langsung hayya 'alas shalah bae oh teu dibaca gitu tadi wah kena ku virus tolong diinstal ulang paspor tak kudu pas asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadat ka Allah syahadat ka Nabi pasporna pas begitu klik di enter muncul di layar selamat Anda berhasil berarti virus nangis leungit eta syahadat ka Allah kudu syahadat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aya PR sabana jang urang nu jadi kolot nu jadi indung bapak kuningali zaman ayeuna loba budak mulai gara roblog ka indung bapak loba kolot nyarari hate ku anak bener
loba murid carulangung garoblog ga guru, loba guru nyareri hati ku murid, bener teh? Gara-gara naon Asep ku zaman ayeuna jadi kieu moral barudak jauh tina didikan keimanan. Geus loba kolot teu peduli karena pendidikan agama barudak. Beda jeung kolot baheula. Budak can datang 3:30 asar disiaran ka mana-mana, sieun budak teu salat asar. Jam 5 can balik budak disiaran ku indung bapana, sieun teu ngaji ka kiai. Ayeuna mah lain kolot ayeuna mah. Hokna hok ka kotok. Kotok jam 5 can aya disiaran ka dapur tatangga di korehan. Anakna teu mantok-mantok teu dipikirkeun. Masa bodoh budak mereka ngaji rek henteu rek salat rek henteu, masa bodoh. Lemana kolot ngantep budak jauh tina agama, maaf. Ulah ka di akhirat eta budak ngagusur indung bapana ka neraka. Di dunia bakal karasa akibatna, kumaha nyeri hatena dilawan kudu jadi anak ayo. Loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna. Nitah budak zaman ayeuna lain nurut meurepan. Beda jeung baheula. Nyai ka dieu gerakeun ka warungnya belikeun cabe jeung tomat marek nyambel. Teu loba tatanya budak baheula mah indit ka warung. Ceng ka dieu belikeun bako jeung pahpir jeung daun kaungna abah rek ngarokok, baheula mah bako daun kaung pahpir. Ini budak ka warung. Sok nitah budak ayeuna. Mantak nyeri hate. Bener? Ceng ka warung gerakeun belikeun samsu abah rek ngarokok. Malah ngagerung-gerung motor saeupeun bapana. Ganeng goblok. Samsu ka warung gerakeun malah molotot. Jauh teuing bah ka warungna. Nita nu sejenna bah. Soalna rek ulin ka Pandeglang jeung barudak na motor, barudak senduguan di jalan. Sorry bahnya, sorry. Ngaleos. Bapana molotot. Cek bapak nanya hoki mah dicekek ti orok wae. Maaf loba kolot nyari hati ku anak. Bener tuh? Baheula rek ngaliwatan indung bapak dodongkoan, mah bah geser diukna kula rek ngaliwat bisi kadupak. Nikmat indung bapak hatena nempo akhlak mulia anak model kitu. Anak urang kitu ngaliwat ayeuna. Anak raja jalanan main seret bae indungna teu diseret ku anak lebih kanyung sebi indungna. Bapana ngagoler di tengah imah. Dilengkahan seak buat jeleng luncat. Oh permisi tapi kan nincak beheung bapana ngek. Anak juri juga eta. Terus nincak beheung bapana molotot ka bapana bokap sih bokap. Teu nyambung sia nyatu jeung lamuru. Datang indungna ih nyokap. Datang makolotna nyokep. Datang bapak kolotna ih nyakop. Itu kita bahasa juri di mana eta? Loba kolot nyarari hate ku anak tingali. Ulah waka di akhirat budak ngagusur indung bapak ka neraka, di dunia bakal karasa akibatna kumaha nyeri hatena dilawan dipolototan ditutunjuk kudu jadi anak. Zaman ya zaman loba kolot ngantep budakna jauh tina didikan keimanan beda jeung baheula pendidikan tauhid teh bener-bener diajarkeun ti leuletik. Ai di dieu baheula sok aya pelajaran sifat 20 aya nu ngaranna wujud kidam bako aya baheula atuh ayeuna mah geus teu kadenge nadom-na acan ayeuna mah. Bala memusola doang bale rombeng tina bilik tina ruyuk bari panggung hadapna kulah baheula musola keur zaman kula leutik. Inget speaker ge aya baheula toa speaker geus gepeng digantung kena tangkal peuteuy. Listrik lain make listrik PLN kieu da eueuh baheula mah make aki nu dicas ning segi 4 aki. Mikna ge lain nu kieu baheula mah lain. Speaker salon buleud geuning dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet. Mereka baseuh nalawon teh berbagai macam dejigong tertampung. Tapi harus nuansa ibadah nikmat baheula mah. Bari musola sederhana oge. Bari reon, memeh magrib kadenge di musola budak pepujian.
wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi temalan berulah ditu aya deui musalla Rabbana ya Rabbana haneuteun baheula mah sore-sore oge budak geus kararumpul di musalla bari mamawa tuturutan Quran diajar ngaji ke salat maghrib loba nu dadeugel ke budak baheula aya zaman kula leutik baheula kula pangdegeulna baheula mun salat teh silih seret pan nepi ka deklok bilik teh pan pernah kejadian aki-aki deket bilik eta keur salat maghrib kaseret ku kula gorobas gejebur ka kula bubar nu salat nulungan aki-aki ti lelep kejemna aing baheula ya ayeuna mah geus eling tolol ak nanaon aing nyeret aki-aki atuh sieun aing anu diseretna nyebutkeun cager deui teh goblok budak teh emang aing edan naon nemal bae teh jelema hiji teh ting anak buah saha eta tuh poho deui aing nepi ka mana tadi tah eta kitu atuh malam Jumaah kau mau musala bari reot nu ngaranna asraqal bar janji dipake dibaca baheula mah nya hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba oh berarti tilok make di dieu mah nya ulin pohoan sia ngahuleng bae kieu geus ulah dibaca daripada ngahuleng terus ulah berjanji dibaca terus mahlul qiyam ya Nabi salam alaika musala reot tapi berjanji dibaca haneuteun malam Jumaah imah ge doang bale rombeng tina bilik ruyuk baheula panggung imah baheula tapi malam Jumaah nuansa ibadah kadenge ti maghrib nepi ka isya lamun ngaliwat ka imah bladi itu anu keur maca Yasin Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim imah bladi itu bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imah bladi itu kaliwatan anu keur tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah imah sederhana tapi nu ngeusianana ari ibadah malam Jumaah ayeuna imah pamewah-mewah pacang-caang ulah unggal peuting saminggu sakali bae tiap malam Jumaah ti maghrib nepi ka isya geus teu kadenge Yasin acan kadenge salat jurig bae ayeuna teh isuk nepi ka isuk deui maghrib waktu ibadah waktu wirid dikir imah belah ditu blang 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 blak tung ting tung tung malam Jumaah imah belah ditu aki nama di kamar dikir eling la ilaha illallah la ilaha illallah incuna nyetel TV cek aki na di kamar asaku genah imah belah ditu eta malam Jumaah malaikat rahmat kabur sarieun nu datang naon juri kuntilanak dara datang tengah peuting saimah-imah kasurupan ieu mah diperingati rajaban diparengip muludan cek atuh sing aya hasil naon hasilna kirang bara unggal peuting teu mampu atuh saminggu sakali tiap malam Jumaah teu nepi ka isuk ti maghrib nepi ka isya deuketkeun diri ka Allah lobakeun zikir ka Gusti sing aya hasil dunia geus reot dia teh euy bangunan terek diruang kuno bogana saha ku Allah paku bangunan dunia geus dicabutan ku Allah gunung pakuna dunia secara dohir geus dibeledag-beledagkeun secara batin ieu pakuna dunia para ulama ahli ibadah para habaib awal 2020 Masya Allah hampir 100 ulama para habaib wafat awal 2021 100 ulama wafat termasuk ahlul Quran Syekh Ali Jabir wafat
Esek neangan gantina nyiaran ganti-gantina. Geus goncang dia teh dunia teh. Buktina anu barang-barang mewah geus diaman-amankeun ku Allah. Hiji bangunan rek diruag, aya barang mewah, aya barang goreng. Nu mewah dikaluarkeun diamankeun, bener. Nu goreng mah diantep na jero bangunan, kadang-kadang diruag sakaligus digebrugan jeung berangkal. Kebon jagong rek dipanen. Aya nu goreng, aya nu bagus, anu petot eta jagong. Nu panggeulana dipetik nu mana? Nu bagus. Naon sababna? Aya hargaan. Bisa dijual, bener teh? Bisa dihakam, bener? Nu petot mah jagong diantepkeun teh ditoel-toel acan. Di alana iraha engke terakhir dibabat jeung tangkalna diduruk di kebon kene. Ya urang rada hariwang ieu urang ya. Aya urang nu bagus apa nu petot ya urang? Gen bae petot ya asal ngahiji jeung nu bagus. Lumayan kabawa jadi sayur asem. Itu kan lumayan. Mantak kudu rerejengan jeung nu bag. Kudu daek rerejengan jeung nu saroleh jeung nu ahli ibadah supaya kabawa bagus ke di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabban. Makana untung jang santri. Naon santri untungna unggal poe jam waktuna cek paribasana di imah kiai di imah guru. Unggal poe di imah ajengan di imah kiai di imah guru. Kau mau didabarengan ku mahabbah ku cinta ka guru. Piraku di akhirat teu babarengan teu dipanggil ku guru insyaallah. Asal orang sing mampu ngabeuli hate guru. Doang santri baheula. Ai santri baheula kumaha? Santri baheula mah loba nu jadi ulama besar, santri baheula loba nu jadi kiai-kiai masyhur. Naon sababna? Mampu ngabeuli hate guru. Ku akhlakna. Kiai baheula sawahna luas lega kadang-kadang teh nyaho macul. Santri nu moal isuk bawa pacul ngurus sawah kiai. Ku santri diurus. Kiai baheula kebonna lega teh nyahona naon arek muludan di pasantren cau ararasak ceuk kiai ceng cau pamere saha sanes pamere ama di kebon ama dipelakan ku kami geuning kapake muludan alhamdulillah ama nuhun ceng sing berkah hirup maneh kabeuli hate guru balik di pasantren jara di ulama besar. Kiai baheula kulahna loba teu nyahoeun aya lauk beak wae. Atuh sero na molor di kobong. Ya rada curiga ya mantan-mantan sero di dianya. Ceuk kiai peuting mah teu hujan, tapi isuk di deuleu kulah eta cayeuna kiruh. Useuh sore eta sero. Jam 11 peuting bijilna teh sing kacabuk. Nyekek lele, nyetek lauk emas. Sero ya, rada curiga ya rada curiga. Hapunten mantan sero hapunten. Naon sababna? Sabab aing pernah jadi komandan sero. Ya Allah ya Rabbana. Tapi hate guru teh nyeri, ridho guru. Naon sababna? Rek dahareunana di dahar ku santri peuteuy karak bijil tengah-tengah peuteuy setengah mateng boro-boro kolot. Tilok nepi ka kolot eta peuteuy gigireun kobong karak setengah mateng lalaina geulede. Tapi kiai ridho. Naon sababna? Sabab kiai baheula henteu hese lamun rek nitah santri. Sabab santri baheula mudah dititah, gampang. Loba santri nawarkeun diri ka guru hayang dititah baheula mah kitu. Kiai nongkrong hareupeun rumahna bumina. Santri baheula mah pura-pura ngaliwat ti kajauhan hayang kadeuleuh ku guru, hayang digero. Cek ka dieu. Muhun ama henteu keur ariweuh, henteu ama pangdeuleukeun di dapur bisa anu kalalotor piring pangumahankeun, pangrapihkeun nya. Muhun ama hayang dititah. Beda jeung santri ayeuna. Neule guru bijil kaluar tina panto sing gurebeg aya abah si goblok nu hiji nyelap kana kokol nu hiji kana bedug asup. Kiai nepi ka rengge-rengge urat beheungna neangan tanaga nyiaran tanaga aya santri eueuh di dinya
Ieu nu ngadenge santri silih sedek di kobong siapa po isin amung aja asia amung aja isin aing mah kasih goblok moal berkah sia. Awas bisa santri di dia dengekeun sia. Lamun kaluar di pesantren hayang manfaat ilmu ulah nganyarikeun hate guru. Maaf, goreng akhlak ka guru hirup di mana bae moal manfaat eta ilmu. Naon sababna ente moal jadi ustad, moal jadi kiai, lamun teu boga guru. Saha di pesantren guruna eta sanad kailmuan ulah diputuskeun, ulah dinyerikeun hatena. Loba para alumni pesantren di mana-mana cicing alumni rasan asa teu mangfaat ilmu aing padahal baheula di kobong teh aing teh pang pinterna tafakuran. Bisi pernah goreng akhlak kan jadi guru. Bisa mutuskan sanad keilmuan ka guru ulah mutuskan sanad mau jadi ulama mau jadi kiai lamun teu boga guru. Di mana guruna? Di pesantren. Puluhan tahun ente pesantren santri kitab numpuk aya 3 gudang di imah lamun goreng akhlak kanu jadi guru maaf moal manfaat. Jaga akhlak kanu jadi guru. Tak doakeun santri urang sing istiqomah amin ya Allah ya Rabbal. Marah santren anak kurang bu loba nu santren sing ngarasil ilmu amin sing jadi ulama-ulama Allah teu kapangih di dunia ibu di akhirat nyafaatan budak saroleh amin atau di dunia ge bapak bangga ibu bangga seneng ketika ibu bapak sakaratul maut dikulilingan ku anak nu saroleh di pesantren budak ditelepon ku dulurna balik heula bapak sia sakarat budak tiluanana balik di pesantren. Nu bungsu datang teh heula terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak nu kadua datang di pesantren terus wudu diuk gigireun adina maca Quran Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang hareupan bapana sakaratul maut hebat budak saroleh. Datang anak nu kahiji nu cikal terus wudu diuk gigireun sirah bapana diangkat sirah bapana dilahun ku anakna ditalkinan ku anak anu cikal bah sing kuat iman sing istiqomah tuturkeun ucapan kaula ieu bah la ilaha illallah dibimbing ku anakna bapana keur sakarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah les bapana maut bagja senang ninggalkeun dunia mayun ka Allah diantar ku anak-anak saroleh anu mana anakna nganter make kalimat-kalimat zikrullah hayang teh kitu Pak geus barisaeun budak ngaji jawab atau ngimpi ari kitu Mas ya. Sarua jeung melak lamun gitu. Kunaon Pak? Melak lamun dina naon? Dina sugan. Buahna nya mudah-mudahan. Dipupuk make meureun. Hasilna nya barangkali. Cilaka. Pikiran ti ayeuna atuh budak teh bisa ngaji. Rugi ibu jeung bapak sakaratul maut tinggalkeun dunia rek mayun ka Gusti Allah dianterkeun ku anak-anak anu toleh nu kahiji mah tadi soleh make sod hartina soleh maslahat bagus tapi lawan kata tina soleh make toleh non toleh degel bangkar warah belegung binti bedegong. Na'udzubillah min dzalik. Bapana sakaratul maut. Anak nu bungsu datang ke koloyongan. Wah, action lah. Bapana sakarat disebut action. Mabok anaknya. Geus ngoplos. Kena tingdeng campur jeung teh kebo. Atuh jubur kebona letak ku sia. Datang anak nu kadua bikang lain dikir
ngagugulung bapana sakarat mewek adu belajar Nyai Lomandosa Nyai can bisa ngabungakeun Bapak nggak satu banget nyebut Pak nyebut bapana keur sakarat titah nyebut atuh lieureun bapana nyebut naon aing goblok kira korek paeh buat tarolol anak mah datang anak lalaki nu cikal mungkin gandeng mewek Abah ampura kula ngaripukeun wae Abah jatuh Bah tong loba pikiran Bah bebaskan keun bae sawah mah kukula kebon kukula imah warung mobil tabungan kabeh kukula teu jadi bapana paeh malah bapana jadi ngadadak cager keur sakarat langsung nangtung bapana talal sia aing can paeh sia geus ngarampong amit naudzubillah min dzalik rugi boga anak kitu hayang bawa budak saroleh hayang solehkeun ku indung bapana teu mampu anterkeun kanu mampu saha para ulama para kiai hayang boga budak soleh hayang indung bapana kudu soleh ti heula atuh da budak mah doang kacang ai kacang kumaha tuturus nangtung kacang milu nangtung tuturus dengdek kacang dengdek tuturus nanguyupuk kacang nangalayah budak mah doang kacang tuturusan ku saha ku bapana sabab bapak-bapak nu boga tuturus kebon kacang indungna berarti kabagian tugas kabeh tugas bapak ngalelempeng tuturus tugas ibu ngoredan kebon kacang ulah barala teuing sok loba orai serius aing lain jorok lain ho sunnah eta sunat ho ngored kebon kacang genep bulan sakali sunatna yang di lalaki eta sunat eta ngoredan kebon eta ulah barala teuing dikerok lalaki mah sunatna dikerok mun awewe bikang sunatna didudut kabayang pao geus senar gitar ge eleh ceuk ibu-ibu najis si Asep nyiksa aing peureus atuh Asep ye kan bae peureus kita menang ganjaran selamat mencoba ya Allah ya Rabbana sok aya hayang boga budak soleh indung bapana kudu soleh ti heul ieu mah hayang boga budak soleh indung bapana salah wae kunon barudak baheula saroleh narurut ka indung bapa sabab indung bapana mampu jadi contoh bapak baheula nitah ka anak ra salat ceng kopiah mana bajuna mana sampingna mana ka mana si bah magrib urang ka masjid masih kana lila waktuna bah ti ayeuna urang berangkat ya abah geus make samping geus make baju koko geus make kopiah ayo berangkat jeung bapana indit ka masjid eta ngaranna tuturus nu kitu nyai ngaji libur mah dipakiai libur di imah teu libur Quran di mana di kamar mah sajadah mukenana di mana di kamar amparkeun sajadah di tengah imah wudu buru-buru sok gerakeun urang salat berjamaah maghrib jeung emak di imah emak jadi imam nyai jadi makmum beres salat maghrib buka Quran hitung-hitung tadarus bari ngapalkeun bisi poho tajwid jeung makhrajna ku emak di Bandungan diperhatikeun bisi nyai poho tajwid makhraj urang ngaji Quran nepi ka isya jeung emak di dieu sae kitu ka putra ibu kitu teu eta masalahna sate nunung Rodiah dengekeun sia Yayah ebah dengekeun Tati dengekeun Uun he Aci bi Uun aya bi Aci Cik Itoh aya eta Itoh di mana-mana aya wae tuturusan gitu indung jadi contoh
ayo maka budak kos nu heueuh bapana salat ka masjid baru dak geus ngabring ka masjid ayo bapana ngajedog wae teh init-init mulai turun wibawa kolot sabab teu mampu jadi contoh lamun bapak geus eueuh wibawa maka mulai anak wani ngalawan kumaha cek anakna bapak ge tilok salat kumaha cek bapana oh heuh nya ai amit-amit darurung jeung reregan eta mah nu burung jeung nu edan indungna nitah ka anakna nyai ngaji indungna lain nyekel Quran nyekel remote nungguan si Andin kabudak manita ngaji indungna mah nonton TV bapak nanya kitu deui kana berjamaah teu beuki bener mendi samper pangajian alesan nyeri sampean tecara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corengcang tiluan ge ojeng tihang berarti duaan di masjid untung aya tihang hiji tapi yakin insyaallah 2 bulan lagi musola masjid laku sabab aya taraweh kedeng dari Ramadan sok ayo pasti pinuh ke jalan-jalan pasti minggu pertama udah biasa di bulan Ramadan minggu pertama penuh di masjid sampai imam teu kabagian tempat imam kolong bedug bagi minggu pertama Ramadan penuh sebab itu termasuk kategori open turnamen. Minggu kedua Ramadan mulai babak penyisihan 2 jajar mulai leungit tak mulai tah dileg-legan jurig dah jelema minggu katilu perempat final tinggal 4 jajar minggu terakhir Ramadan final tinggal 4-an imam kohkol bedug kurung dedes teh ya Allah ya Rabbana kedeung deui sing panjang umur amin sing nepi ka bulan Ramadan pakai jang bulan taubat ti ayeuna tobatna insya Allah bulan Ramadan kedeung deui nu diberkahkeun ku Allah Ramadan adalah bulan premium bulannya pre makan dan minum ya iyalah bahkan Ramadan termasuk bulan pertalit perut terasa melilit meskipun premium pre makan dan minum di bulan Ramadan pertalit perut terasa melilit insya Allah di bulan Ramadan kita tidak melupakan solar apa solar? Solat tetap lancar di bulan premium pre makan dan minum pertalit perut terasa melilit solat tetap lancar insya Allah di bulan Ramadan kita mampu meningkatkan kualitas Ramadan menjadi pertamax non pertamax pertaubatan yang maksimal lamun dipakai pertamax pertobatan yang maksimal insya Allah di akhir Ramadan orang bakal menang bensin namun bensin benar surga itu indah amin orang dia mah di bibita surga gitu amit amit hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi hikmah nu kaji naon asep tina peringatan Isra Mi'raj tambah kekuatan iman urang ka Gusti, tambah kekuatan cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Jujur lamun teu iman teu cinta ka Allah, teu iman teu cinta ka Nabi, para panitia ge moal daek kikieuan, bener? Ya teh gara-gara cinta ka Allah, cinta ka Nabi. Rela panitia capek kikieuan teh capek. Capek tenaga, capek awak, capek pikiran, bener. Tapi teu dirasa sabab gede rasa cinta urang ka Allah, gede rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Jujur ibu moal ka dari lamun teu cinta ka Nabi maaf da cek nafsu mah mending diimah ya teh memeh indit perang heula dina hate nafsu jeung cinta cek nafsu rek ka mana cinta ngajawab rajaban cek nafsu ulah hujan nyingsieunan eta nafsu cinta ngajawab keun bae hujan oge aya payung nafsu ngahalangan di jalanna poek cinta ngajawab sorry baterai geus dicas nafsu ngahalangan deh sinetron ramai sinetron si Andin cinta ngajawab sinetron isukan aya deh tapi jeung rajaban tahun hareup cantang tuh umur aing nepi
karajaban tahun hareup meungpeung aya umur keneh tetap penting ieu are kerajaban. Hebat eta cinta. Nafsu ngahalangan deui, lapar mending cicing di imah. Cinta ngajawab keun bae lapar oge sabab aing ngadenge panitia ngejo aing meja teh. Nafsu ngahalangan deui, tunduh mending molor di imah. Cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari rajaban bari molor. Sabab kiai sering ngajelaskeun sarekna jelema ngaji tetap menang ganjaran. Mantak dalil eta dipapake bae ku si eta. Si eta mah tiap ngaji molor bae. Keun bae. Berarti niatna dua. Di imah niatna dua, nu kahiji niat tolab ilmu, nu kadua niat ngapalkeun sare. Sabab di imah hese apalna. Mun di pangajian mah cepet apalna. Asal neul tembok, neul tihang, sok nyedot kana tonggong. Set. Begitu geus nempel, ngeunah ngatur strategi, nilepkeun hulu. Tak. Itu. Bahkan kula maresep lamun kula ceramah kabeh nu hadir sarare. Berarti kula balik teu kanyahoan. Nu penting panitia ulah sare eta nu penting. Bahaya. Mun panitia sare bahaya. Sabab aing teh nyaho berkat aing di mana ditundana. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Cinta orang sing dibales. Amin. Kuridho jeung rahmatna Allah, ku syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Ya iya ulangan sakadar ngaku cinta Allah, cinta Nabi, cinta Allah, cinta Nabi. Bukti teu aya. Buktikeun cintana bener. Karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Ya iyalah. Bukan hanya sekedar I love you, I love you. Tunggu balasannya, you love me. Hasilnya, yap milu. Kemana-mana, mimilu bae, cinta mah gitu. Mudah-mudahan orang yang mimilu jeung Nabi engke amin. Jadi I love you, you love me, yap milu. Bahwa palap-lap. Cinta tadi cinta, ya iya cinta. Lamun teu cinta ka Nabi, teu cinta ka Allah mal kadar ieu. Makana cinta teh anugerah, cinta itu adalah rahmat, cinta itu adalah niat. Cuma untuk membuktikan rasa cinta pasti aya tantangan jeung ujian. Pan urang rek indet rajaban ya aya wae gogodana di jalan teh dadak babaturan datang terus ngajakan lah ulah rajaban mending ngopi jeung aing. Aya wae gogoda teh. Bener teu? Lamun urang mampu melewati eta tantangan ujian dan cobaan, insyaallah hasil dari cinta kita akan mengerti arti sebuah kehidupan. Au kama qala Dul Sumbang pi kaseti. Sebagaimana komentar Dul Sumbang dalam kasetnya. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah karena kita sengsara bila tak punya. Masya Allah, hebat ya santri, hebat ya. Rintangan pasti datang Masya Allah. Cobaan pasti datang Masya Allah. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti. Masya Allah. Marilah cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah bersolawat Nabi agar mendapat syafaat nanti. Terima kasih. Terima saweran. Ngeunaheun teh cek. Dibuat goreng colok wae. Cinta anugerah, cinta itu nikmat. Lamun teu cinta moal ka dieu, mudah-mudahan cinta dibales.
ulah sakadar ngaku cinta tapi teu dibalas ku nabi, naudzubillah min dzalik. Hayang menang balasan cinta, hayang makana capek teu dirasa, ripuh teu dirasa, balik digawe teu dirasa, hayang ngadenge di dieu muludan, era ngadenge di anu rajaban ngagungkeun nabi, datang ngariung di dieu, rela pegel-pegel jubur suku sila diuk berjam-jam di dieu. Mudah-mudahan sing jadi saksi di yaumil mahsyar bahwa ayeuna urang keur ngabuktikeun rasa cinta ka nabi, engke poe kiamah dibales ku cinta nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Aya PR jang urang nu jadi kolot naon asep beres rajaban hikmahna nyaeta ningkatkeun iman ka Allah. Tugas indung bapa ku zaman ayeuna supaya budak urang saroleh geura-geura wauhkeun budak ka Allah jeung ka Rasulullah. Tanamkeun keimanan sing kuat ti leuleutik ka budak. Lah geus gede ge hidang sorangan teu bisa. Ngadidik budak karena ilmu karena ngaji geus dewasa, budak ayeuna mah lain nurut ngalawan. Ini tah ngaji ka budak kudu ti leuleutik. Budak geus dewasa geus remaja mah molotot di titah ibadah, bener tuh. Mata ngabengkokeun ruyuk kudu ti leuleutik ti ngongora. Bengkokeun ruyuk nu ngora, pucuk eta ruyuk talikeun kana akar. Geus kolot eta ruyuk teang deui kadinya. Tetap bengkok sabab talina henteu lepas. Lepaskeun tali eta ruyuk. Begitu dilepas eta ruyuk nu tadina asalna keur ngorana lurus sabab dibengkokkeun make tali nu kuat. Begitu geus kolot talina dilepas eta ruyuk tetap bengkok sok sanajan geus lepas talina. Naon sababna? Sabab dibengkokkeun ti leuleutik. Ngadidik budak kana ibadah, kana keimanan kudu ti leuleutik kalawan didikan agama anu kuat. Sehingga budak geus dewasa jauh jeung indung bapa, lepas ti kolotna, hirup di mana-mana, moal wani ninggalkeun Allah jeung Rasulna, pasti tunduk ka Allah ka Rasul, nurut ka indung ka bapa, sabab boga didikan iman anu kuat ti leuleutik. Tapi coba-coba bengkokeun ruyuk anu gede, ruyuk kolot, bengkokeun, paksa, dudut, milu bengkokna mah eta ruyuk. Ngan kadang-kadang ruyukna belah ngebetrik karena tarang nu ngabengkokeun anak. Eta sarua jeung ngadidik budak geus dewasa daripada nurut malah molotot ngalawan ka indung jeung ka bapakna. Karti. Jadi ngadidik budak dina keimanan mah kudu ti leuleutik. Ek nyeuneut petasan ayeuna. Berarti ngabejaan aing beres ieu ceramahnya. Nuhun hade oge teu kebel aing capek dah. Moal sih. Ayo ceng kari tutupkeun petasan sih ditu. Eta malotot ka aing budak. Bu. Kolot baheula ngadidik iman barudak ti leuleutik bahkan tidak pangkuan indung geus diwauhkeun budak teh ka Allah. Ingat kolot baheula indung baheula mun ngais anakna orok bari ngahuapan teh baheula mah dibeuweung ku indung. Deueuh blender baheula mah. Blender icap huntu baheula mah. Digayem. Bener teh Bu? Ngalaman teh gitu. Ngalaman baheula. Mata kayak penelitian naon sababna loba budak narurut ka indung baheula, sabab budak baheula mah loba ngadahar ciduh indung. Kunaon loba budak ngalawan zaman enak ka indung sabab enak mah geus jarang budak ngadahar ciduh indung. Mun ngahuapan orok teu asting kadaharan lain dibeuweung ku indung ayeuna mah meuli blender colokeun listrik asupkeun kadaharan kana blender dipencet blenderna muter geus bubuk kadaharan bawelkeun ka anakna gede saeutik indungna nu muter doang blender. Sabab emang loba anak blender. Indung mere susu ka anak ASI 4 tahun budak masih kena loba nyusuan baheula mah. Ayeuna boro-boro budak 4 tahun karak saminggu geus dieureunnan nyusu ti indungna dibikeun ka sapi budak ayeuna. Gede we budak saeutik ceng ka dieu. Loba anak sapi aya. Geus jauh jeung sifat indung, bener? Jeung hebatna indung baheula lamun ngobrol jeung anak. Allah ya Rasulullah sing soleh ceng bager kasep. Hebat indung ngobrol jeung anak gitu orok. Ibu gitu tuh ayeuna ngobrol jeung budak. Entak geus jauh budak ayeuna. Budak diayun-ayun rek molor, mangga timang anak kejurig.
udah bapak anak jurig meureun. Budak tengah peting molor, hudang eta budak ceurik cek induna bager kasep ceng, ulah ceurik wayah kieu tatangga kagandengan, hayo sare deui, bage geus capek geus tunduh hayang sare, ayun mah, diayun, hayo sok bager diayun kumaha, sing soleh bager, sing nurut ka Allah taat ka Allah ka Rasulnya, ya Rasulullah salamun alaik. Indungna sholawat tengah peting karekam ku anakna eta hebat indung menang ganjaran budak wauh ka Rasul cek anakna mah sholawatna gaul atuh mah sok perem lagu gaul ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji Adfat dayaji rotal alami ya uhailal judi wal karami engkuc kotahe leheng sia sholawat kemeh daripada ngais budak perem ajuri tengah peting budak diwaukeun ka juri repeh nangga budak ngadenge juri sieun melotot ka mana mah jurigna induna lieur aing mana nengan jurig ka mana aing nyaranana bapana keur ngorok ngerek-ngerengkol tuh jurigna molor astagfirullah salakina disebut jurig ayun mah atuh molor aing pan isu kudu nyari ngaulaan sia mana budak batur mewek wayah kieu nyiksa aing sia teh ayun mah diayun hayo perem pada hari Minggu kuturut ayah ke kota nya budak lain molotot kepengaruhan ku lagu budak jadi mikir hayang geura poe Minggu dari kulin ka kota jeung ayah keun bae atuh asep da lagu budak tapi eusina nitah ulin sok make lagu tapi kalimatna nu ngadidik ibadah ceng perem mah boga lagu anyar menang rajaban judulna Hari Jumat perem ceng pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan halus eta mah pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib tuh ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah tah eta tulis Pak Udsya pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran eta lagu ngadidik ulah keprok ulah dong di TK bae datang bapana ceng perem bapak geboga lagu matematika dengekeun ceng jumlahkan jadi 2 namun bisa ngaji engkena bisa ngadua itu kan lumayan matematika 2 jumlahkan jadi 4 mun bisa ngadua ke bakal menang berkat anakna hudang tahlilan terus 4 jumlahkan jadi 8 mun loba berkat mal hese barang hakan anakna ngaguak rajaban terus loba berkat 8 jumlahkan ke 11 seubeuh barang hakan pasti bakal awet behasa indung ngaguak 1 genep jumlahkan 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha alus 32 jumlahkan genep 4 geus mere kami toha pamajikan bisa 4 nah eta ya lalaki 1 alhamdulillah yes ibu-ibu 1 pasti nyaho engge bu hayang buah salaki bager teh elmuna atuh 3 elmuna 1 sing pinter nyenangkeun hate salaki ku bahasa ulah cere ulah popo lo anu cerewet ka salaki aya sia mitnah sia hoak eueuh nyabunya eueuh nu ngaku
Tadi si Abah laporan panitia, Haji ibu-ibu urang mah balalager ka salakina, telok cerewet asa salakina keur gablek duit mah. Mun salakina teu boga duit kumaha Abah? Sarua aja orang Cikampek. Salakina teu boga duit ngadenge harga naik bibir pamajikan mari lu naik. Tung keripit ahai tulang bawang bibir nyungcung teu gablek duit ka salaki ngajak perang. Mun salaki duitna carang ka salaki wung-wung wang-wang di dapur meuni trong treng terang budak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit bari gutak di tekebirit tengah bibit sayang berit. Dengekeun sia Mumun, Uun, En dengekeun, Acih, Acah dengekeun. Jagalah suami jangan kau sakiti, ridhonya suami ridhonya ilahi. Jagalah suami jangan kau sakiti, marahnya suami murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing, mending buka kutang jeung samping asongkeun jubur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan nu ngora geus melendung. Cek ibu-ibu salaki cekekeun jurig. 2. Senangkeun salaki ku tingkah laku. Siti Khadijah lamun mayu Rasulullah sok tungkul, gak berani melihat wajah suami. Ari ibu ngobrol jeung salaki tungkul apa tangga? Terus mah tangga, mata bijil, ciduh muncrat, ih amit-amit. Sing aya hasil saya raja bante atuh. Kebalik ka imah ngobrol jeung salaki, hulu nilep tak. Cek salakina, hasil rajaban karak nilep hulu. 3. Senangkeun salaki ku dandanan. Hei, osok dandan ibosok kamana? Oh nyaho aing ke pasar, ka ondangan babak belur, pabrik cat pararinah kana beungeut kabeh. Nu koneng nu biru nu hideung nu geuneuk kararaya. Giliran molor jeung salaki percis dina pelet nyasar. Nyoba salaki geus siap-siap. Di magrib keneh geus meuli kuku Bima. Pamajikan meuli sari rapet. Meme salat isya diseduh cai panas. Tunana meja kamar. Salakina gegeraan salat isya di masjid gura-giru balik. Datang ke kamar 2 gelas tersedia. Pamajikan geus siap standby melayani. Cek salakina nyi. Jamu nu kakak nu mana gelasna? Pamajikanana bingung poho. Ting nu ieu, ting nu ieu. Tadi inum hook jamu. Anu mana bae nyi jamu ieu atuh heueuh ka. Salah nyokot. Salakina nginum sari rapet. Pamajikanna nginum kuku Bima. Atuh rek sosonoan teu jadi. Pamajikanana ngadadak hareuras teu pararuguh. Pengaruh kuku Bima. Salakina mewek nepi ka isuk. Rapet teu bisa kiih. Ih amit-amit. Aisyah nanaonan make nu kitu. Pajauh-jauh jeung nu dipigawe ku Nabi. Nabi mah memeh sare jeung Siti Khadijah. Mandi sunat heula nu disebut mandi jafaf. Niatna nawaitul ghusla li jafafi sunnatan lillahi taala. Beres mandi sunat terus wudu. Beres wudu salat sunat mutlak 2 rakaat memeh sosonoan. Pernah ibu diajak ku bapak kitu pernah? Sia mah hayang anak saroleh tapi carana salah. Boro-boro wudu sia mah balik ti sawah gua jeleng we ka kamar. Poho doran pacul ka bawah. Atuh budak hirupna jadi heuras beheung. Ieu mah memeh sare, lain wudu, lain babacaan. Sibuk nyaran endog bebek. Budakna lahir jadi maling entong. Wudu santeuna. Al wudu qabla naum fa huwa indallahi syahidun. Wudu samemeh sare bakal menang ganjaran syahid. Wudu samemeh sare bakal diberi turunan-turunan anu berkah. Lin amin amal. Amin kencang dipegawe henteu. Memeh molor udud. Meni mulak di kamar. Hasup jinggo. Awas. Sok mulai berubah ya nama hayang boga budak saroleh. Insya
Allah. Tugas ibu bapak ke anak bereskan keimanan barudak waukeun ka Gusti, geus wauh budak ka Allah waukeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Siapa nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Nabi yang paling mulia. Mana tanda kemuliaan Nabi? Di antaranya tina 124.000 nabi, 312 rasul yang diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah. Cuma satu. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Adam tenggalaman Isra Mi'raj. Nabi Adam turun wungkul di surga ke dunia. Aya di nu ngalaman naik wungkul ngan teu turun deui saha? Nabi Idris. Naik ke langit kaopat teu balik deui ka dunia. Terus aya deui saha? Nabi Isa ditaikeun ku Allah diangkat tapi bakal diturunkeun deui ngan waktuna lama. Sementara nu dialami ku Kangjeng Nabi Muhammad SAW naik turun Isra Mi'raj waktunya sangat singkat. Lebih luar biasa sabab perjalanan di luar jangkauan akal pikir manusia. Subhanallah. Ieu anugerah mukjizat terbesar sabada Quran adalah mukjizatnya Nabi Muhammad diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Sahadei asep Nabi Muhammad teh waukeun ka budak supaya makin cinta ka Rasulullah. Sabab aya paribasa barudak ngora tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Rek kumaha timbul cinta sayang kenal nanti waukeun ka budak ka Rasulullah. Saceng bager nyai nok Nabi Muhammad teh jalmi mulia, ciri kamuliaanna deui nabi nu mana can digelarkeun dohirna ka dunia ngaranna geus terkenal. Ieu hebatna Rasulullah. Can didohirkeun ku Allah ka dunia tapi nur nabi geus dicipta ti payun samemeh Allah nyiptakeun nu sanesna. Sabab samemeh Allah nyiptakeun makhluk-makhluk nu ti payun ku Allah dicipta adalah nur, cahaya. Sageus cahaya dicipta ku Allah, Allah berfirman, ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei cahaya, kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Jadi nu ti heula ku Allah dicipta adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabada nyiptakeun nur Muhammad, barulah di situ Allah menciptakan arasy, lauhil mahfud, kolam dicipta tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika nyiptakeun kolam Allah ngadauh, ya kolam uktub, kolam tulis, nulis naon abdi Gusti, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Geus dicipta ti payun ditulis ku kolam. Nabina can digelar ka dunia. Tapi ngaran geus disiapkeun ku Gusti. Makanya Nabi Muhammad jadi wasilah. Wasilah naon? Ayatna sakabeh ciptaan Allah sabab Allah nyiptakeun nur Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya ngaranna ge Muhammad, mim ha mim dal. Mim ha mim dal. Opat huruf wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'watit tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah, al wasilah. Mim ha mim dal huruf wasilah Muhammad, mim nu kahiji maujudul khalaiq bisababi. Ayatna sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha mim ha Muhammad, hakna hayatul khalaiq bisababi, hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mim nanu tengah Muhammad, mautul khalaiq bisababi, maut nasakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Dalna Muhammad, dukhulul abid ilal jannah bisababi, asupna hamba Allah ka surga sabab Allah mempersilahkan Rasul yang masuk surga duluan. Mudah-mudahan urang aya di burieunana ngikut. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Inilah orang yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Bahkan dilahirkan ada beda jeung makhluk nu sejen. Atau malam Senin 12 Rabiul Awal Nabi dilahirkan pansur Ummi Aminah. Ra'at ummihi waladat bi ka'annahu nuran adaat kusurur rum wasyam. Ummi Aminah ningali ketika Rasulullah dilahirkan Mekah poek jadi caang, bahkan eta cahaya Rasulullah tembus ke negara Romawi sampai ke negara Syam. Wa muhayyang kasyamsi min kamudiun asparat anhu lailatun garra. Ketika Rasul lahir membawa cahaya, maka gelapnya Mekah menjadi terang benderang karena Rasul lahir membawa cahaya, dan cahaya Rasulullah memecah gelapnya Mekah.
bagaikan matahari yang muncul ngedadak, kasyamsi tajri fi wajhihi, saur Abi Hurairah, bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajahnya Rasulullah, bercahaya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Inilah Rasulullah. Aya dia mau lahir doang gitu, ngelahirkan tengah peuting keur caang keur poe kan dak caang salalembur. Aya dia moal manggih deui Cikampek mah di Karawang, tatangga aing cek ijang ngelahirkan tengah peuting keur caang listrik pas pareum. Kebalik eta mah. Minan nur ilad dulu mah eta mah. Tina caang jadi poe. Hulu orok geus nong totrek bijil. Bidan geus kolot eta bidan lemur. Atuh salakina cek ijah gigireun bidan ngebantuan. Begitu pareum listrik atuh bidan rumpur rampal dengan dengan hulu orok da poe. Ngarampak ka gigir teuing. Gok salah nyekek. Nya bidan reuas salah kece ijah ngagoak. Gara-gara pareum listrik hulu orok jadi ngaleutikan. Atuh salah kece ijah gogoakan. Ku bidan ih geli. Ieu malin hulu orok lain. Naon atuh cek hulu kobra. Orok jabri kecekek. Untung teu macok bidan. Ece lain nyengir mikir sia. Bejakeun kana ke ibu anu parawan, bikang-bikang parawan, si Nopi, si Leli, si Ida, si Susi, si Eis, si Neneng, si Lis bejaan, si Imas bejaan. Cek si Asep Bubarok, anak bikang parawan, ulah ulin peting-peting, sababaeuna loba orai laliar tengah peting. Sekali macok, bareuhna kebel. Parawan kudu elingi ye zaman Gusti guling, bukti ayeuna loba maling sela-sela samping. Khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati, sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli. Model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran, lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan. Dibawa ka panginepan sapeting ucing-ucingan, kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan. Lamun geus kajadian kitu indung wirang bapa wirang tatangga wir kabeh salalembur kabagean warirang bau. Mantak lamun di hiji imah aya nu zinah teu digerebeg teu diusir, maaf 40 suhunan ka kulon kawetan kaler kidul kabeh kabagian dosana. Pantas ketika Allah nurunkan bencana kabeh kabagian, bener. Salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai ngunah ngajak masing-masing doang nu teu butuh ka kiai. Kula doraka ge moal ngarugikeun batur ieu, ceuk sate ngarugikeun batur. Nu maksiat sia, nu dosa sia, nu zina sia, tapi ingat ketika Allah mere teguran, lain sia bae nu cilaka, dulur tatangga baraya salalembur bisa kabagian cilakana. Bener? Satu makan nangka semua kena getahnya. Can pernah aya banjir bandang musyawarah. Eueuh. Can aya tsunami musyawarah. Juga cek tsunami belok imah ustad liwat beliwat teu bisa. Imah ustad ge leungit beak ku tsunami. Untung ustad salamet naik tangkal kalapa. Make kolor ta ustad. Geus sarungna teu hilat ka bawah tsunami. Untung kolor page. Coba lamun jeung kolorna ka bawah. Lah. Pergi berkamar eta perkutut. Datang memusibah kabeh kabagean geuning kabeh. Bener teh? Nanon tuh masing-masing tad ngaledek eta jelema. Doang nu teu butuh ku ustad, sia anu paeh mah ustad nu ngurus, bener teh? Ayo sia butuh sia ku ustad mah. Anu paeh mah ustad nu siaran ka mana-mana. Nu ngamandian mayit ustad, nu ngaboehan, nu nyolatan, nu ngaduakeun, nu ngamandian, nu ngagotong tolol merkosa sia, nu ngagotong RT sia nyiksa ustad, nu ngagali kubur astagfirullah, nu dikubur hayo sia hayo
wani sia kawalat sia. Ustad tidak pahit heula. Atuh Ustad marawat heula sanu nguruskeun mayit sia. Nah bae. Ustad baula ka maot karak gering ge ripuh sarerea bener. Sok anu paeh nu bisa mandian, nu bisa ngamandian rek kumaha sia. Kira komandian mayit dilelep-lelep ka kula. Duh mun anakna sugih. Cek anakna daripada bangke abah bau nu ngamandian taekeun kana mobil. Bawa ka mana? Steam. Mayit di steam. Sekalian sese hulu mayit giles. Tolong. Tak doakan para ustad, para kiai sing panjang umurna, amin. Ya Allah ya Rabbal. Ripuh, kiai mas ya. Kula mah teu hariwang, maaf pejabat eureun mah loba gantina. Jaro eureun loba nu hayang jadi jaro. Camat eureun bupati geus nyiapkeun calonna, bupati eureun loba nu hayang jadi bupati. Pak Jokowi can eureun geus loba nu hayang jadi presiden. Benar? Komo artis mah ribuan, jutaan calonna, tapi ulama, imam, khatib, muadzin susah nyiaran gantina. Buah kiai hiji di lemur urang di desok syarek magrib kiai teduk datang-datang. Ngulang nih bapak-bapak, jadi teu magrib teh euy. Ya jadilah, ya can mulai kiai na can datang. Emang kemana? Teuing emang aing ngasuh. Jadi ribut di jero masjid. Untung aya RT. RT ka pangimaman, sugan teu imaman, malah pengumuman. Bapak-bapak pantes orang nunggu lila kiai teu datang-datang biaya kabar kiai guring mencret berat. Kusabab kiai gering kapaksa magrib malam ieu sementara diliburkeun. Jemaah berontak RT tolal. Pira aku magrib libur. Imam nasaha RT maju. RT jadi muriang digitukeun. Aing jadi ketempuhan ieu. Pan kula mah teu bisa. Lah sia ngaji jeung aing baheula. Piraku surat-surat pendek teu apal, nya apal kene. Pan kula mah tilok imaman. Ya, daripada prek. Ridho RT maju. Maklum supir tembak. Pabelit gas jeung rem jeung kupling pabelit. Ai Fatihah mah waladhdallin lancar. Amin. Anu nyeletuk makmum diburieun RT. Make ngomong kalepasan. Tersangka RT aing soleh. Eta RT dipuji naik gengsina. Nu tadi rek maca kulhu gengsi. Alam taro. Ate kulhu goblok sia teh. Sok tahu udah gengsi geus dipuji. Wah, aing soleh. Cuk RT make ngomong deui. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim poho. Da inget karena pujian wae tadi puji kunburi tadi. Wa arsala alaihim aduh kemana? Wa arsala alaihim aduh. Cek RT daripada mentok kemana belah bara rodo ieu mamum nage wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum kaget diburi amin deui. Salat bubar RT digarotong ke rumah sakit pada ngaleyak di pangimanan. Atuh makmum jadi ngadat cek makmum aing amin deui ira harek rukun aing. Pira aku aing nangtung nepi ka isuk ya. Aduh. Siapkeun ganti ti ayeuna maka anak urang sing ngarasil ilmuna amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Butuh ku kiai butuh. Doakeun para ulama para kiai sing diparanjangkeun umurna. Hikmah nu terakhir naon Asep? Aya kekuatan ibadah. Sabun hasilkan tina Isra Mi'raj Nabi adalah salat 5 waktu. Nurunkan perintah sejen Allah cukup ngutus malaikat Jibril pikeun nyampaikan eta perintah, tapi ketika rek nurunkan perintah salat Allah nita malaikat Jibril ngajemput. Dirahasiakeun ku Allah teu disampaikan ke malaikat Jibril sehingga Rasulullah dijemput dibarengan ku malaikat Jibril berangkat menuju Allah
didinya Rasulullah sareng Allah berhadap-hadapan. Allah menyampaikan perintah salat nu asalna 50 waktu jadi 5 waktu. Eta teh ningalikeun derajat salat di atas segala-galanya. Sok sanajan jelema rajin haji umroh tiap tahun, sedekah zakat rajin, puasa fardu sunat teu katinggaleuan, lamun salat 5 waktu ditinggal-tinggalkeun maot teu kaburu tobat, maka di akhirat bakal menang proses heula. Melewati malaikat jabaniyah heula di dinya, diproses ku malaikat. Gara-gara sirahna ditinggalkeun. Mantak cek Nabi, ai salat teh sirahna sakabeh ibadah. Salat dina Islam teh ibarat sirah dina awak. Ngaku jelema kudu kumplit aya sirah aya awak, laku ngaku Islam kudu aya salat. Lamun ngaku Islam teu salat berarti boga awak eueuh sirah. Naon ngaranna? Bebegig. Berarti ibu gak salah kitulok salat, berarti ibu sarwang dikekepan. Bapak boga pamajikan tanpa utur sara sangeuk be mung salat ta pamajikan sarua jeung ngeukepan. Salaki pamajikan kompak dua nana tilok salat berarti dua nana. Atuh loba nu diadu eta bebegig tiap peuting. Boga anak geus barale geus dewasa unggal pe di paraban tapi tara daek salat sarua jeung miara bebegig. Eta masa imah-imah tilok salat nini akina incuna uwana mamang nabi melancana menantuna mitohana yang nuna bapana eta ngaranna keluarga besar. Lamun di dia aya nu kitu merekan panto imahna the big family of bebegig. Ini keluarga besar bebegig. Ya Allah, kuwajib-wajibna salat sampai terjadi Isra Mi'raj. Mudah-mudahan manfaatna, hampuratina segala kekurangan sabab naikna penting teuing. Takula tadi minta pesan mudah-mudahan bisa berangkat sore-sore kula ceramahna jadi supaya kebel. Ya teh perjalanan jauh sim kuring teh papunten. Hampir 5 jam genep jam ku macetna ena tol Serang. Aya pembangunan naon teh jembatan naon tol. Nya tol eta jembatan tol macet total tadi oge. Arek ka mana heuy? Aing can beres ceramah ho. Arek ka marana? Odah Ho itu. Aing can beres sajam deui. Wah pelecehan dia. Ini mereka kisbay. Orang doa heula. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana ya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.